nyahopan dua kori banyak hasan nyaho ka derawak atuh derawak teh pelor mun perang teh jeung Belanda ngalah derawak urang jadi dereder ieu mah harus tapi urang ngangkat tembak atuh pae atuh sampai derawak atuh tapi lamun dibacaan heula kurang la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatah balangkeun kurang henteu ngajegur henteu atuh babacaan derewak emang kalau gitu atuh babacaan atuh puasa heula atuh beda babacaan nu puasa jeung teu puasa kok bisa beda sih ieu Fatihah baca kudu tilok puasa jeung nu teu ikhlas bacakeun Fatihah kudu sok puasa jeung nu ikhlas atawa teu kudu puasa ngan ikhlas atuh beda bacakan kudu teu ikhlas Fatihah ngeribeteun meta cai kanu teu ikhlas bacaan Fatihah bila perlu Fatihahna cara muammar Bismillahirrahmanirrahim ngaji tiris mah kos kieu bacakan inugeun kanu nyaribeteun pae bacakeun Fatihah kudu ikhlas geus teu maksud ka beuteng teu maksud ka irung teu maksud ka pokona nasehatkeun inum sehat kok kumaha sih kiai resepna mun hayangnya ente setik dibuka urang lamun irung urang ngambeu sesengitan irung urang sesengitan zahir saya make minyaknya saya make minyak oh iya orang memakai minyak kambe tahu irung urang gitu kene nu bau saya rada lain deh gitu oh iya jadi urang teh sakapung waktu mah jadi pelacak orang eta irung kuari bagian batin malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskeun supaya ngahadaman jelema anu maca Quran maca sholawat zikir jeung babacaan malaikat turun malaikat sayarin ngaran artina nu terus beleumpang ditugaskeun ku Gusti Allah tah mun pengajian kieu malaikat hadir ngabejaan ka para malaikat kadieu aya nu ngaji di dieu kadieu ditambahi ku nyana karumpul jauh mantap ieu nu hadir teh lain jelema kabeh ih sia mah kumas aing keur carita sia mah hehe lain jelema kabeh aya nu malaikat ge cak malaikat ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah tuh kan bisa gitu satu sisi malaikat nu ieu mah tadi kadieu nu aya deui pangajian ulah asal malaikat kadieu ka malaikat engke ge jelema dititahan ku malaikat daratang lamun cak malaikat ulah ditahan malaikat sorangan nararan kamari ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh tapi diulah ku malaikat geus asal malaikat ngaulah ke para malaikat jelema teu ditoel ku malaikat teu daratang kok bisa gitu sih kiai oh malaikat teh ngambe ketika orang zikir la ilaha illallah kadelekan ku malaikat la ilaha illallah orang keluar lamun henteu make bahasa orang cicing bae perem urang tapi hate urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hate malaikat ngambeun ka awak urang seunit
diamban ku nya seungit ye seungit teu nyahoan nya keur maca naon urangan seungit mentek teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet tu kadenge mayal fizumin qaulin ila ladai raqibun atid nu kadenge dicatat oh sieu maca la ilaha illallah catat tapi lamun urang ngapeureum teu nyatet mantak zikir kopi man nu nyahongan Allah ngan malaikat ngambel seungit di awak ieu seungit ya seungit cenah ya ngagerokeun malaikat kade nah ieu teu kadenge teu kadeuleu babacana tapi seungit coba ya coba iya seungit karumpul malaikat ngagulung di dinya mentak sih ada orang mun zikir sorangan aya gedebug ulah bentah ulah sih ada nu paek tadi teh seungit ngaji gitu keneh kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadir taruru ngaladir sayarin malaikat sayarin bener seungit tak ketika orang zikir Haji Pudoli misalnya ya mungkin tahlil kan la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah kali ulah ini bau cek malaikat bau ulah oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan strip bau aya stripan kunaon eta teu ikhlas hatena jadi hayang cau Ambon bau ka Ambeun kunyana tah ieu ngaji ge kitu kere ngaji cek malaikat seungit kadieu oh jaheuh kahayang nanaon nya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kudu bau kunaon hayang amplop bau kan cek malaikat geus ka masyarakat teh oleh toelan ulah geuna ngaji bau aing ge hampir utah aing bajar alagaan bener sia ieu tolong aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna tuh baueun malaikat mantap geus teh aya deui cek malaikat teh keur naon tadi nya ieu keur aya nu zikir seungit bau bentek lah saya mah kadinya lah cek malaikat moal kagak tungguan we di dinya bentek nah kuari maca Fatihah tu tadi teh teu nu teu ikhlas bismillahirrahmanirrahim sugan bae nya cager aing dibere kudang sugan bae meureun sajuta bae dibere gasugi sugai dan maghdubi alaihim waladdallin inum geuning nya mudah-mudahan aduh sinum kumaha karasan tambah nyeri anu ikhlas bismillahirrahmanirrahim inum kan kumaha mangkarasan alhamdulillah rada hampa inum deui alhamdulillah rada hampa kok bisa beda apan tadi malaikat milu anu tadi mah pan caina cai tiis menang di sumur nyeri bae jelema jadi beteung kan dibere cai sumur atuh pae itu jelema minimal nyelengit tambah tapi cai sumur aja di bacaan Fatihah kun ikhlas pan aya malaikatan milu kadinya malaikat ditiupkeun milu ka jero terus diinum ke malaikat asup ka jero cek malaikat nu mana nu nyerina sih oh iya cek malaikat teh dipaut kunyana set gegeran bae mana we se ngising teh dipaut ku malaikat eta siapa kudu dijabarkeun we heran nih mah keur carita-carita batin di bahasa urangkeun supaya paham geus malaikat teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji nu zikir nu tasbih nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana ketika ikhlas ka ambeuna seungit ketika teu ikhlas ka ambeuna bau mentak tetep bae masyarakat teh bumbung baueun malaikat na ge baueun ikhlas ke coba ge nah urang wiridan sholawat Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman kamilan
tanalu yelo qadwa kari yelo qadwa ka malaikat aya nu pembacaan bau datang malaikat nu bau bau emang naonnya hayang warungna maju bau jasa ya bau lah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ja'alat alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati itu mah sholawat lain sembarangan teh sholawat waduh itu mah lemu dibaca sholawat eta geus bohara we eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati eta mah mantep ka dieu ka ditu teh mah jotosan ge mun make sholawat eta beda jotosan dikitu gede tadi bersolawat ya supaya nempel di malaikat tadi ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi tinjukeun ku urang atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan ngejengkang jelema tadi eta malaikatna nempel di dieu urang wirid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sak malaikat bau emang benar pelet pakai ngawerin itu atuh baueun atuh sholawatna bau pakai ngawerin barang bau atuh bau cek malaikat gideg kuat cek aduh ya gaji aing musim tiis kos kieu ya carita batin teh kos kitu mentak lelembutan kan aya di urang cek ahli thariqah mau ngan bahasana tinggi-tinggi mun thariqah mah latifatul qalbi latifatur ruh latifatus eta teh lelembutan malaikat ngambeul ka lelembutan urang tuh lu bakat ahli Allah mah makin yakin sebab naon lelembutanana malaikat bage ngambeul atuh ka Allah malaikat baru ditugaskan kita mendampingi nyana teh geus seungiteun ngambil lelembutan urang lantaran dipaksa tadi nama embung urang zikir la ilaha illallah embung kebeladieuna mah jadi daek kebeladieuna jadi nikmat ngeunaheun malaikat seungiteun cak malaikat seungit amat ieu malaikat teh seungit ngambil urang aya la ilaha illallah aya sholawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin seungit malaikat bae ngambeul seungit caknyana lelembutan urang ka ambeul ku malaikat lelembutan urang komo ku Allah nu nyieun maka urang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyaun nyana aya waliullah kieu beger cicing bae jelema di jalan ndeu kanyana sanggeus tande kanyana datang di jalan teh ya dipanci-panci duit teh ieu aing boga duit 1 juta jam kiai 500 nu 500 deui ieu tadek dibelikeun 200 ka jeruk nu 300 deui besi aya fakir miskin menta-menta dek dibikeun jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing hade besi poho cak kieu teh nya ngeuteun kapanggih jeung fakir miskin da ieu engke kapampang mus aya mun aya fakir miskin ulah datang ka dibikeun nya kaget teh jibat nyawan kok saya lelembutanana neropong lelembutan kiai teh nu geus jadi wali neropong oh nu 500 jang kiai nu 200 meuli juruk hasum-hasum ge nu 300 jang fakir miskin diamanatan tah ku kiai nu lelembutanana geus tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah deui poho kabawa ka imah deui nu 300 teh nu jang fakir miskin teh sapoe 2 poe ngendek eta kapan jadi kalajengking bakal urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain urang geus diniatan jang fakir miskin diendekkeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang mantap kiai eta ngabejaan sia de nu 300 bisa fakir miskin segera
segera nyana ngabejaan besi kabawa ka imah duit keneh ngan kulantaran geus dipikeun di hate teh geus dipikeun berarti geus lain nyana dibawa ka imah jadi kalajengking. Nah pohoan dipake meuli lauk, dipake meuli beas, dahar bareng jeung pamajikan jeung anak kan jadi kalajengking tah di jero cak anakna bah nyari beteung kunaon teh sia tas gadar lauk eta jelok eta mah jelok teri abana ka jero abah ge rada karasa jadi cek mana ngajungkel dong urang akhir beteung ya ngadahar naon urangnya atuh kalajengking pan tadi nyakit di jero tuh teu nyaho ta urang teh kana hakikat kos kitu tah nu mantak jeung ahli Allah maka teh barangnya na bebeja deui ka kiai nu tadi. Assalamualaikum kunaon minta cai kunaon tuh nyari beuteung atuh nu 300 teh endahan dipake meuli japu ku sia kalajengking eta lelembutan teh main tuh dak bae urang keur diuk lelembutan urang main neuleuh jahe tring jahe getring tah lelembutan main tah lain lembutan goblok tah mah eta mah lain lelembutan tah nafsu beda lelembutan jeung nafsu tuh itu baguna putihnya budak kurang mananya lelembutan main ya lain lelembutan bego tah mah sia mah tuh bogo bae burung Lampung bangun aja beda kulitnya putih bener marah tuh bener tuh nyana gede adat Lampung itu lain lelembutan nafsu beda ke lelembutan jeung nafsu tah lelembutan orang kamu ku malaikat sengit tah supaya orang sengit ikhlaskeun ge asal geus kaambeuk ku malaikat sengit bage aduh geus malaikat nu saejan kade sengit teh sengit sakeuna dariuk saya dirinya dariuk nyana dirinya nu ngajina baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji noelan emang kitu ditugaskeun ku Gusti Allah tuh matak teu sambarangan tadina aya 300-an di masjid teh kuari ka Golkar nyana cek malaikat jadi bentaknya kamari mah seungit malaikat jeung malaikat ngobrol barang aya pohon beringin jadi kieu cek ini aduh cek malaikat jadi kieu bentak cek bentak jelema geus bau ulah kadari bau ditoelan kumaha dijagaan ku malaikat ge nu endek ge kadinya nu endek dipengkolkeun ka warung ku malaikat dipengkolkeun ngopi bae di warung nyok emang geus aja aing ngaji ngopi cek nya di dieu nang malaikat mengkolkeun sampai bau cek malaikat daripada sia kabauan engkena sia diajakan ka Golkar bau sia eta tah eta keur carita dijabarkeun tah kos kitu tah tuh ieu ngaji mah rusak jadi kadinya nang Allah urang lamun geus nempo kadinya ngeri atuh salat urang mah bentek bareng salat malaikat salat mah salat ti budak bau bacaanana kada batak lamun urang deuk salat di jero huntu urang aya cehil malaikat bungeun mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun coba ge di Fathul Muin diunggal kitab sunah urang teh nyehil sebab naon nu mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun dulur cek malaikat teh wahai para malaikat ieu babacaan seungit yeuh eta lamun eueuh cehilan lamun aya cehilan sakena naon eta mungkin malaikat ge sebab malaikat kan tilok dahar malaikat mah geus neuleuh cehil teh gilaeun nya ieu teh naon sakena geus nya teh daekeun kadinya ditanya pan sia teh kadinya aya cehil matak malaikat teh sebenarnya mah sieun ku cehil teh teh sing ada teh matak urang sunah naon karangarana naon karangarana lain nyusur helanan tadi nyeuhil sunah selilit ngaranna nya sunah nyusur nambah kasunahan abi bersih malaikat senangeun
kan mantap ente lamun dek kitu salat sing hade dek wiridan ge dek wiridan cehilah tuh rusak nyata ngadahar jengkolnya didinya aya deh oh cek malaikat wow babatur ada kagak ayo jengkol ngamuk itulah cerita ngaji batin lain sama malaikat nanu cicing di urang lain hadam-hadam babacaan nu cicing di urang nuantak hubbiba ilayya min dunyakum salasun dipakai keresep di dunia anjeun tilu cak Kangjeng Nabi hiji at-ta'atur minyak sengit eta teh maksud Kangjeng Nabi awak urang sengitan ulah aya kokotor-kokotor abeh malaikat datang ke urang nyatu antara sesengitan zahir urang jeung sesengitan batin urang wasiwak jeung nyiwak nu katilu wan nisa lantaran ngabungakeun hate urang boga pemajikan teh kan terhibur ku pemajikan brai teh hate teh senang geus lamun hate senang urang maca zikirna maca sholawat kan ikhlas eta kan bantuan pemajikan urang coba lamun pemajikan urang manyun bae urang maca sholawat teh lain inget ke Kangjeng Nabi kan Allahumma sholli sholatan tutut gede sholli sholatan kamilah dawa sial tuh pemajikan goblok guys je cak malaikat ban kiamat tadi sholawat katutut-tutut di bawah manyunnya ada kos tutut bae keur mah beungeut na tutut beureun aja bae ngamuk ge cak malaikat teu beres ieu tuh eta lah seetik nyentil urusan batin kos gitu mantap tiup atau yang malaikatan nempel dirinya tiup kudu sok main gaplek juri kayak dirinya ulah samarangan tuh mantap nih lain sa tiup-tiup nah